Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan dak deui sareng Bu Eli dina pelajaran bahasa Sunda. Dinten ieu urang bakal diajar deui bahasa Sunda. Anu kamari atos dipelajari nyaeta ngeunaan pupuh, pucung, teras nu kamari sikap mikanyaah sareng mikanyaah. Dinten ieu urang belajar deui bahasa Sundana. Pangajaran bahasa Sunda dinten ieu ngeunaan kecap anu aya anu saengang sareng dua engang atanapi tilu engang. Naon sih Bu engang teh? Nah, dina contoh ku urang tiasa dipelajari. Kecap saengang misalna ai eta kecap saengang. Lamun makhluk eta kecap dua engang. Jadi tinggal di buku halaman 8. Dina buku di aya kalimah nyaeta kandang maung tina besi patani keur reureuh. Kalimah-kalimah di luhur diwangun ku kecap asal. Kecap asal teh lamun di dalam bahasa Indonesia adalah kecap atau kata asal, ya, asal katanya apa gitu. Nah, di sini kalau di bahasa Sunda kecap atau kata itu ada yang dibangun atau ada yang dibangun oleh beberapa engang. Nah, dilihat kecap-kecapnya. Kandang. Jadina eta teh kandang teh kandang. Di sini bisa kita lihat kandang itu kandang. Berarti berapa engang? 2 engang. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu berarti berapa suku kata? Ya, suku kata kalau dalam bahasa Indonesia. Maung. Maung teh sabaraha engang? Nah, tina di dieu ti sama nah ieu nu disebut engang atau kecap anu diwangun ku dua engang. Kandang, maung, tina, reureuh, besi, patani. Nah, kalau patani tani dibangunnya oleh tani nyaeta sabaraha engang? Hiji, dua, tilu engang. Naon deui anu tilu engang teh? Cimahi itu tilu engang. Cimahi tilu engangnya, ya. Nah, sanggeus dirucat katingali yen loba engang teh dina kekecapan teh beda-beda. Aya nu diwangun ku saengang, dua engang, jeung tilu engang. Saengangna keur dua engangna nyaeta kandang, maung, tina, besi, reureuh. Tilu engangna nu tadi patani itu tilu engang. Ngartos ayeuna mana kecap anu diwangun ku saengang, dua engang sareng tilu engang. Nah, supaya hidup tiasa ngabedakeun saengang, dua engang sareng tilu engangna, ayeuna kerjakeun latihanna dina buku halaman 10. Di dieu aya kecap asalna makhluk. Aya sabaraha engang? Aya contohnya di dina. Makhluk mah berarti makhluk. Nyata sabaraha engang? Hiji, dua. Nah, berarti eta dua engang. Anu dicontrengna dua engang. Kecap kadua dina hirup eta sabaraha engang? Tah, ku hidup pancena tinggal di checklist saengang, dua engang, atanapi
tilu engang. Nah, dinten ieu tos diajar ngeunaan kecap-kecap asal, kecap-kecap saengang, dua engang, sareng tilu engang. Mugia pangajaran dinten ieu tiasa aya manfaatna. Bu Eli tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.